Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, anu kusim abdi pika hormat, sareng sadaya rerencangan anu kusim abdi pika nyaah. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Ta'ala anu parantos masihan waktos ka urang sadaya. Dugi ka tiasa patepang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para hadirin anu kusim abdi pihormat dina ieu waktos, abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan, sangkan dijauhkeun tina geus sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sehat sadidinten ku cara anu sehat oge. Sapertos bersihkeun awak atawa ibak, bersihkeun kuku, sikat laos anu rutin. Nah, eta mangrupa contoh hirup anu sehat anu sederhana. Sabab bersih teh mangrupa sabagian tina iman. Lamun saumpami sadidinten urang tiasa ngajaga kabersihan, insyaallah awak urang oge bakal sehat serta dijauhkeun dina anu ngaranna panyakit. Sarta awak urang bakal bersih atanapi jauh tina kokotor. Sareng lingkungan di sadidinten urang kedah mika cinta kana kabersihan, sangkan hate urang oge jadi bersih. Hadirin sadaya, cekap sakitu nu kapihatur biantara singket ti abdi. Pamungkas ti abdi pilih aya basa nu kirang antep saeureuna atanapi kecap anu kirang merenah larapna. Mugi kersa ngahampurakeun hatur nuhun kana persantosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.